Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kedua bacaan. Dari kawitan, semoga orang ngalah KM. Saya gak keterasian dari bahasa Sunda, dari orang ngaduan mungkin agamanya sewang-sewangan. Kedua di kawitan. Rengsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Sampes. Maha daramang. Dinten ayeuna panempoe teh asa caang ngahadatang hate urang sadayana. Tukituna urang kudu ngawalan ieu kagiatan ieu poe bicara nu semangat siap. Satu acan dilajen karena pengajaran. Coba tinggali kenjaga tuhu tukang hareup pilih ayah sampah supados orang nyaman nya diajarna. Coba tinggali kolom ini ayah. Aman bersih. Oke, alhamdulillah. Emang pas ayah. Oke ayah sok. Supaya kena sok. Bijen. Nah. Ya. Anda sepatu minal iman kebersihan teh saparona tina iman. Berarti kudu bersih di kelas. Saha target baget di ayeuna? Dipa. Dipa. Damang. Nembe di ayeuna Damang. Oh, menurut saya nya ge orang doakeun supados Dipa gancang sehat deui nya. Oke, wilujeng sunting deui di kelas Bapak ya. Tos aya di payung seperti biasa PPT Bapak kelas bahasa Sunda pabudi kasep saya nu kasep iwaldi. Serius ya. Anu pada protes ulah protes bukan. Oke. Saat acan dilajeng urang kana pangajian dinten ayeuna Bapak hoyong hafal heula. Minggu kamari urang teh tos diajar naon aya anu bade. Kemudian urang teh diajar naon teh? Mangga bade. Karangken dina aksara Sunda. Aya mun karangken teh aya di tempatnya. Terus di mana wae teh? Luhur. Sageda. Di handap. Ya, hidup kita tos kepada apal, terus diajar make media hanca, tos apa hancana? Oke, alhamdulillah tos ya. Oke, janten ayeuna urang bakal nguji ke hasil hidup maca hancana. Oke. Tah. Ieu urang lajeng laku dina aksara Sunda. Ya, lajeng laku dina aksara Sunda. Sabda aja dilajeng deui namanya urang petakeun heula diajar dina ayeuna naon wae. Oke, nu kahiji. Ya, kompetensi dasarna dinten ayeuna mah urang bakal kana anu keterampilan. Mun kamari mah kawaru enak bakal ada keterampilan. Mengkreasikan aksara Sunda sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Mun kamari mah urang mah nulis, anu pertama kreasi. Ya, bagi bakal dikasih dulunya. Nu kadua ieu indikatorna. Aya 2, nu kahiji hideuk bakal nulis kalimat-kalimat unik. Ya. Make aksara Sunda tangtuna atau sabalikna. Nu kaduana mengkreasikan aksara Sunda sebagai media. Jadi berbagai macam media. Nah, hidup pada nganggo lukisan, nganggo sebuah produk, mangga bebas. Oke, dikreasikeun rumah hidup. Ya, tapi mau serang-serang ke bakal di kelompok. Salah dengar ayat tujuan pembelajaran. Bapak menggunakan model project based learning. Jadi bakal jadi project. Jadi mual tangtu mual beres dengan ayeuna. Terus jadi orang bakal ngajadwalkeun mungkin dina pengajaran. Jadinya nah, anu salah dina KKM seperti biasa KKM bahasa Sunda mah 80. Nah, terakhir pembelajaran dengan ayeuna urang bakal ngarepkeun model project based learning. Ya, karena merupakan contextual learning jadi orang diajar pikeun deukeut jeung kehidupan. Kumaha carana pengajar urang teh yang manfaatna ke kehidupan. Tah,
Dia pakai metodenya CBSA, anggar, ya. Lain coba sinatan tapi naon cara belajar siswa aktif. Nah, ikan mengkreasikan, ya, mengkreasikan sastra Sunda, tuyuk dengan kaidah-kaidahnya. Oke. Saya baca di ladang anak kaktus. Anak kaktus orang dibuat gelak materi dan akhirnya kan pada naon, kayaknya kalewat gelak. Kita pantos ningali di status WA atau napi status Instagram anu si aksara dan pakai aksara Latin, pakai aksara Jepang, aksara Thailand. Kantos ningali? Kantos? Ya. Kita merasa aneh tuh. Anehnya, nah apa bisa gitu? Kita lakukan aksara Sunda bisa mau? Bisa mah. Ya. Nah, maka di dinten ayeuna orang bakal diajar salah saya dina nyata ke ayat digitalisasi aksara Sunda. Gitu. Nah, bisa aksara Sunda dipakai kanggo update status dinten ayeuna orang diajar, ya. Oke, ide ka dia ayeuna. Ieu naon tadi gambar naon? Kaktus. Kaktusnya naon? Kaktus. Kamu ningali kaktus naon kabayang? Duri. Oke, guruan. Itu bisa dipegang. Oh, oke. Tapi ningali di dia. Bisa butuh manehna kenapa aya? Tanahna kering. Ya, kering. Tandus. Oh, nanaon anu aya panas. Pernah ningali di puncak aya kaktus? Tuh nya, aya kebun teh. Nah, lamun di gurun mah aya di gurun kebun teh. Oh aya. Itu soalnya ari kebun teh mah kudu anu nyaman. Ari si kaktus mah lobana teu nyaman. Gitu. Nah, habat teu nyaman, emang aya nama di alam dunia oge geus teu nyaman. Urang loba ku polusi. Yang loba ieu masalah itu loba ieu, tapi dengan si kaktus masih kene ajeng nangtung. Begitu nah, ieu teh contoh hidup nalika yang hadapan hal-hal naon wae di aya dunia. Hidup kudu kuat naon wae situasina, lamun nepi ka si kaktus dina kaayaan anu hese gitu, hidup kudu kuat, kudu ajeng karena pamadagan hidup. Siap? Oke, urang lagi deui. Besok lamun teh SBT bakal bunuh bener teh. Tos siap SBT? Oke, mangga kadek. Keluar. Oke. Ayo Ramayun. Iya anu ieu kosongkeun. Geser ke dia ngabuleun. Oke, terus ke dia nyambung. Ayo nyambung ke depan. Oke. Ada nyambung ngabuleun. Tah, terus. Sana apa itu bager? Sekering semeja kosina. Nah, apa itu lah. Muter bisa muter. Nah, tetap ayo. Oke, so nyambung. Udah bisa ngelewat deh. Apa juga? Nah, gitu, sip. Ini nyambung aja. Nyambung. Oke. Tengah kan dia yang gambaran ya. Batu naon? Batu naon? Pancoran. Iya. Gojek. Ane ya? Lampu merah ya, lampu merah. Lamun Bapak nyebutkan pantun pancoran gaya kudu kieu. Coba pantun pancoran. Ngojek berarti ini berapa ya? Dua. Itu keduaan. Ngojek. Lamun loba turna berarti kuneangan lupa gue. Kartos. Oke? Tuh serangan berarti kudu teh ieu tah di luar tah. Lupa kali berarti. Oke? Nah, itu lupa. Siap. Lampu merah seberapa orang berarti? Di luar anu hiji ka hadap, anu hiji ka kieu. Oke? Di luar kartos. Lampu luaran neangan baturan. Siap. Tapi mau langsung gitu ya, barang bari muter ya.
Urang bari muter. Bari ini ngalaku cincang kali apa? Oke, siap. Hiji dua tilu. Cincang kali manuk cincang. Asik los kakolok bapak santan. Lain deui. Cincang kali cingkleng. Patung pancoran. Oke, bener. Cincang kali manuk cingkleng. Sing kali. Asik. Cincang kali manuk cingkleng. Los kakolong ojek. Oke, sekali deh, cincang kali asik, kakolong bapak. Bulan asik, cincang kali manuk cingkleng. Datang patung pancoran. Lampu merah. Tah gitu. Nah. Oke. Tas tiluan-tiluan. Iya anu jadi kelompokna. Semangat. Ayeuna calegna per kelompok. Semenit. Mama korsina digabungkeun we. Tiluan. Tengah sok tiluan langsung. Saya tiluan. Korsina mangga di posisi korsina. Jalan ke atas. Saya. Itu saat ini. Oke. Kelompokna tas. Oke, terakhir teh Bapak mau ngawal yang kegiatan masih motivasi nanti. Sebab itu yang dapatkan yang hiji karya, hiji produk. Ya, motivasi Bapak. Wangun hiji karya, urasa jeung usaha. Nalika hiji karya kade udah bantu rasa. Lamun dibantu rasa insyaallah hasilnya teh bakal memuaskan. Lamun masa ukur padu tirik moal hasilna. Tapi kudu rasa. Rasa kudu barangan jeung usaha. Terakhir anu di warung ku doa. Kang kudu barengan doa oge bismillahirrahmanirrahim. Menjin cina teh lalu nikah. Tah kali teh ya, setting Bapak. Ya. Biar tadi anu digitalisasi aksara.
Imak salah dia. Korea. Korea. Ya. Salah Korea semuanya bisa dina nanti Korea. Sedikit biasa. Ya salah dia. Jepang. Jepang. Ya. Kurang tinggalin ayeuna semuanya. Kumaha cara anu aksara Sunda. Oke, kita sebenarnya. Kita. Ya, salah sebenarnya nuntut di nang kehidupan saka kowe. Iya, contohna Jalan. lang jalan. Iya nama jalan. Ya, jalan saleh dana terus minta air di mana? Di daerah Bogor ya. Air di daerah Bogor. Ya. Terus iya aya seniman menuju memahat ya. Memahat aksara Sunda dengan kayu. Kemudian kayaknya kita pakai ya. Jadi tinggal pakai. Terus iya aya tentang kurang namun kayak malidenya tapi berdasarkan dia teh sapertos di payung. Ngaran gedung. Ngaran tempat. Itu jadi aya aksara Sundaan. Terakhir, iya aya baju mengkamarikan di kaosnya. Pernah doa kan? Ternyata selajeng penerapan aksara Sunda di kehidupan sama kowe. Setik materi ya pikeun ahli aksarakeun. Ahli aksara aya dua tipe kena. Aya anu salah jeung bener. Aya anu efektif jeung bener. Benten antara salah sareng efektif benten. Lamun anu salah sakitu kieu contohna. Ieu naon ieu? Gede. Ya kita bade-bade ngaksara Sunda teh cap gede. Aya dua. Gede jeung gede. Nu bener mana? Yang kanan. Saya yang bener. Nah, ieu bersalah. Cuma gedung. Gede. Sebab ieu mah teu make sudah salah gitu. Ya, katakan si kade-kade nake kudu dipake. Biasanya kan makanya salah. Karena ke ngaruh kana Rangken. Kamu rangken salah. Tidak mengartikan nake salah orang nake masih salah. Begitu nah bener mah make naon ieu? Awalnya tadi gede enggak ditambahan rangken? Tanyul. Pak ya, kayak di apa kedua panel ya, jadi ulang pang kedua anak ada apa sarang panel ayat nomor 2 aja efektif mendana ya cung naon bentena sanu bade nah bagian efektif nah iya buat efektif sanu bade cung yo tinggalin payun ya ayo maju cung yo oke mangga boleh mau efektif mah aya panyakarna lamun murana mana huruf naon murana aksara mun di dia Pamain. ayaranya nah jadi ayat dua atau tiga jadi bisa balik ke satu ya jadi orang bisa nawarkeun tilu apa nah namun dia mah aya 4 ngalageuna lamun anu itu Tilu. ayat tilu jadi siaran kente bisa mengefektifkan tulisan ya tapi udah dipaksakeun lamun emangnya memang itu ayana terkadang dipaksakeun ya. Jadi untuk pemenggalan dilepas oke salah dengan ini lihat sama sih digitalisasi kampungan digitalisasi itu mau lepas di nanti ini komputer ya sih komputer kedua smartphone atau bahasa dengan nama gawai ya dan terakhir internet ya dunia maya komputer ya keyboard dan font di komputer ya keyboard Sunda ya ayo kalau misal dia kan macam ya nah begitu lah kira dan ayeuna kayak orang cuma ngabuar ya lamun yang paling misal kayak orang di luar jam orang kepada ajar di terus ieu anu dina di
di internet. Tadi kan? Dia di internet kayak si beranda nanti tulisannya salah Sunda. Ya, kayak bisa kalian di kayak radio.com ya. Iya teh si mengu-mengunan pakai aksara Sunda. Malah mah hampir sadaya tulisannya pakai aksara Sunda. Nah, tadi bisa jadi aksara Sunda ge dikonvert ya ke kana wangun smartphone. Nah. Ya. Jadi na smartphone, mungkin Bapak terus WA ya. Gitu ujung-ujung WA nggak aksara Sunda langsung kayak mau ada Bapak iya naon. Tah, datang di ayeuna urang di luar ini ya. Oke. Oke, ini ayeuna orang coba lajeng. Coba tingali LKPD-na. Mangga. Tadi di awal Bapak terus nyabit-nyabitin orang teh bakal ngayakeun project. Ya. Projectna urang tema ayeuna urang bere tema. Ya. Kinten tema nu ngeunaheun naon kira-kira? Jang project kinten ayeuna. Ngeunaan aksara Sunda. Naon kira-kira? Hidup geus deukeut jeung aksara Sunda? Deket Jan, ayeuna Jan lamun di dunia kieu mah nya ngan saukur dina pelajaran unggul di sekolah, lamun di luar sekolah deket teh jauh kituna project dinten ayeuna kumaha carana hidup nyieun hiji produk anu matang bisa ngadegkeun aksara Sunda kana kahirupan sapopoe. Eta teh mananya? Mangga diserat heula. Ya diserat dina buku atau dina kertas, tema urang nyaeta kumaha cara ngadegkeun aksara Sunda kana kahirupan sapopoe. Oke. LKPD-na aya 2. Aya anu individu, aya anu kelompok. Ya. Anu individu tidak ayeuna bakal nuliskeun kalimat-kalimat unik. Ya. Kalimat-kalimat coba tinggal di LKPD-na, coba tinggal. LKPD-na didinya tiasa nyebutkeun hidup teh make bade nganggo babasan mangga. Paribasa tiasa ya atanapi cacandraan. Inti nama kalimat-kalimat anu unik. Apa terus kasihan contoh? Coba aya lalaki memacakeun. Nah, balik macakeun ting. Nah, dia. Oke. Janten hidup tinggal kapayun anu luhur hidup tulis selawe aksara lantena heula. Ya. Dina anu warna hideung, garis hideung tah aya tipis, ya. Anu dihandap aya warna bodas eta diserat aksara Sundana. Gitu. Sok ayeuna mah masing-masing heula. Ya, masing-masing heula, tapi jadi per kelompok. Jadi minimal per kelompok teh kudu boga 20 kalimat. Lamun hidup digabungkan sabaraha kalimat berarti? 30 kalimat. Nah, ketika 30 kalimat diharapkan jadi 20. Ketika 20, tantuna bakal dipilih hiji anu bakal dijadikan project. Terus sumangga ayeuna tidak menggala LKPD anu alih aksara. Maka kita bebas. Mangga biasa nganggo internet, pakai HP ya, pelarian ke internet biasa paribasa, biasa dirinya kendaraan ada nabi kuat sebenarnya sok rea pisan. Ya.
sabada hidup nuliskan 20 kalimat ini ya. Lajang hidup pilih sabada itu. Pilih hiji anu pojokna anu paling hidup pisan gitu ya. Anu benar-benar bisa ngena pisan jeung bisa jadi produk ya. Dina hiji mungkin sampai alihkeun kana KPD anu narancang karya. Di dia ya, kita langsung ada mau sketsana lamun teh mare bade gantungan kunci, bentuk-bentuk kunci juga kumaha. Lamun pakai baju gambar baju urang ada kumaha. Jadi dibentuk heula produkna di dieu. Di sketsakeun heula. Ieu mah rancang karya. Aya di dieu jadi rancang penyajian. Ya. Coba namanya rancang penyajian ya. Nah, jadi ayat 2 ayat rancang karya, ya, ayat rancang karya, ini ayat rancang penyajian. Lamun penyajian, sabab kurang mungkin bakal make metode museum, ya. Jadi saya pada nyian hiji tempat, di dia bisa pakai meja heula, ya. Terus produknya disimpan di belakang. Bapak mah miharep kieu aya produk, terus aya deskripsi produk. Contoh lamun tema galangan kunci nya. Galangan kunci misalkan dia terus kita aya kertas lamun teu HPG biasa anu ngadeskripsikeun produkna. Ieu teh gantungan kunci teh kieu kalimat anu aya di gantungan kunci teh ieu artina teh ieu. Coba kira barang oke, main ke atas mangga coba mutar-mutar harus sampai mana atas harus sedena siap. Ya? Oke, makasih Pak. Pak, ngomongnya jam tangan sendiri apa langsung itu pentingnya ini jam tangan ya corona berarti apa iya aksara Sunda apa usarawan apa saya siapa atau kudu iya siapa paling penting yang kalian mesin unggul ya kan masih ada satu film bahasa tangan ya dia nama sorangan pakai simbol bahasa makan seperti bisa kan kita mah kebagian kemalaman masak gitu ya rumah yang tema lagi ada bisa iya contoh sih iya pakai nanti bambu gitu bisa ada estetik nah ini lagi bisa dipakai aksara Sunda jambu iya nanti kita mau dealing kayak dia bagus mantap nah selain berarti di dia nak di rancana iya nya jam tangan di kita berarti bentuk jam tangan jadi kata dia si Ina arek kumaha atau si Ina bentukan anak berarti digambarkeun namun anu itu berarti ditampilkan di meja kan ya secara penyajian kumaha si jam tangan teh nah saukur digolerkeun nah amun dipake kan mah mungkin seleungeun saha ya gitu nah ke aya nanti aya kolomna dikitukeun ya gitu nah digolerkeun di nah jadi di penyajian oke boleh nanti yang nyambut Hiji dong, Pak. hiji lah itu mau hiji we ya Kalau itu boleh kan? berapa kalender mereka Nanti dari setiap si tanggalnya teh paksa. jadi kayak di dia contoh sebulan berarti contoh sebulan bikin sekotak set kumaha bentuknya tanggalna belah mana ina belah mana ina sketsa we unggul lagi di mana jadi nah di kayak kumaha cara nampilkeun nah dipajang teh digolerkeun dina meja nah di ngadamel kaki 3 terus teh kira dipenungkeun jadi gimana cara penyajianna Kalau ini benarnya pedangan. tadi teh iya kan nama ieu kalender ya pae jangan apa ya iya berarti cek pakai tadi Oh jadi per bulan. per bulan teh aya quotes nah aya kecapan gitu tak oke mantap sip selesai sampai
bentuk atau kumaha. Terus pameran dia penyajian karya, penyajian karya. Kita cara menyajikan sampai digolerkeun kieu. Nah, make dudukan ieu, nah ketika kita sebentar gitu. Ya, ini kan penyajian ya. Kita penyajian, jadi bisa make teh ke tiang, tapi kan bentuk tiang nanti. Ini penyajian gitu. Ya. Ini gambarnya. Oke, terus bagi bapak ya, ini ya harus sesuai ya. Yuk. Aku transfer PayPal. Ke istri kan. Ya boleh. Mereka digambarkan lah. Di anu ieu tah anu ieu. Aya dua. Ieu lah berarti gambar terus nah namun anu itu mah berarti penyajian juga nanti kalau itu nah pakai maneki. Nah, kumaha? Penyajian. Beda nggak sih itu? Gambar yang karena beda kita sih. Dari kata-kata saya mana? Kami drop ini belum di sini. Cara CR kan tuh pakai nama saya. Iya. CR. Nama yang usahakan ada gambar meja dulu. Kalau saya gambar kayak di rumah ini meja. Ya. Iya, bawahnya meja. Penyajian. Nah, ini dia penyajian. Gini aja. Oh, mejanya di sini. Oke ya, gambar namanya. Meja ya. Nah, ini cuma anak pakai manekin. Kalau pakai manekin kan berarti kan bentuknya agak 3D. Lihat kan, dengan dari sana. Kalau ada sama anu diputarkan unggul berarti, ya kan? Nah, ya kan? Jadi gua pakai benar nah kia, kemudian balik kia, berarti kan kedigigirna dikasih deskripsi di sini teh. Deskripsi tadi.
yang jadi dia di meja ayah manekin terus teh ayah deskripsinya di dia tak manekin deskripsikan dia tadi dia di penang dia baju dia deskripsinya ya itu baik ayo waktu na pepet macam banyak teknik kok, banyak teknik cara bikin kayak ginian tapi resin ada kayak semacam ini nih cara panjang apa bijak akhir tapi sing percaya kita bijak pantauan Nanti bajunya teh oh mau bikin ini ya tapi jadiin ini iya mau bikin belakangnya oh bikin yang kayak gitu bentar kamu nanti yang disamping di belakang depan nggak sih depan kayak kecil ya di sini baju ada di sini mangga orang bagian presentasi kita tanya coba orang tinggal mapayun oke wakil kelompok semangga mapayun ganggo presentasikan orang kawitan di kelompok anu kawitan kaiji lah ya ya kalau selesai kelompok 10 berapa dulu? Oh iya 8. Oke. Kelompok 8 pada gara mau non baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdul Maryam Malawiyah. Abdi perwakilan di kelompok 8 dari mempresentasikan membuat casing HP. HP-nya. Casing HP. Membuat casing HP. Pakai aksara Sunda. Pakai aksara Sunda. Enggak, atur nuhun. Kanggo kelompok 8 orang latihan ke kelompok
kami abi ngobrol tinggi. Bade ngajian gantungan hiasan anu bacaana di ujung sumping. Oke, ujung sumping. Nah. Lajang ka kelompok 10. Ada 10? Beranikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya nami anti sumina yang harus ada di kelompok perwakilan di kelompok satu. Akibat salah akibat dengan dama koreda dengan salah sudah. Oke, siap. Karena salah benar. Maka sarjana kelompok itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nami abdi Muhammad Bayasa. Di kelompok itu pada ngadamel baju aksara Sunda. Baju aksara Sunda. Oke, sip mangga. Aja kelompok 4. Oke, nih mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran abdi Bapak sudah jam mesti bade nyeun gelang anu bacaana zaman menjamakan Oke, siap turun. Sarjana kelompok 5. 5. Waalaikumsalam. Oke, sip. Sarjana kelompok 6. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti yang berartinya ini baju gimana laki itu mah? Berarti ini bisa baju laki itu bisa baju? Ya, cocok. Jadi kan sama pelantian nih. Bisa. Sip, bagus. Bisa dulu gitu. Raja ke kelompok 2. Mana 2? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan nama Nami Abdi Rafi Nurabila. Abdi di perwakilan kelompok 2 pada ngadamel gantungan kunci tulisan aksara Sunda. Oke. Sarjana kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nami abdi Nadaya Madani, perwakilan di kelompok 7. Kelompok abdi pada hiasan anu sejenis yang penghargaan. Oke, dalam penghargaan. Oke, terakhir kelompok gizi, enggak? Perkenalkan nama abdi Ramadhan Radian. Ini dia kelompok kelompok hiji pada nyian jam tangan anu angkana make aksara Sunda. Ejen kali jamna aya bacaan antos emas. Antos emas. Otos mas. Oke, sip, mangga. Oke, dan berarti atas sampai terakhir atas. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hebat kalau Mas Dayana. Jadi kan Dayana bakal lulusnya. Dan kita terakhir orang ada wakil. Kita biasa AS kita sembarang hari. 2 minggu. 2 minggu. Oke, 2 minggu ya. Berarti laungan payun adik ke atas saya. Ya. Sakan tenang. Minggu payun
Kurang coba ngabuar bentuk museum kelas rumah. Oke? Jadi aya museum kelas 10 kilo. Jadi sebelum ke museum juga rumahan, akhirnya nggak program ya simpan. Oke? Ya, sip. Alhamdulillah para sosnengse panganan ayeuna saha akan dipungkas saha anu bade ngindekeun naon wae urang naon wae ayeuna. Cung. Naon bade nyarios. Dina saya rangkul. Yo. Dina ayeuna we ieu teh sama gitu we. Guys, ngacanakeun nyeun project. Oh, enggak. Buat Oke, jadi geus ngarancang kanggo produk sareng nuliskeun kalimat-kalimat anu unik ya. Dan ya terus unik. Oke, ayam Bang Balut aya masalah teu? Aya masalah? Iya. Aya. Oke, berarti biasa langsung langsung sadananya. Oke, mangga begitu orang cekapkeun wae dinten ayeuna pamungkas di Bapak, Oma, salami 2 minggu hidup kedah ada mau proyek nasi Sudarso semangat Dalia dan soson-soson. Ya, oke. Mangga orang pungkas wae dia lalungan doa masa kayak. Sayaga saparantos diajar bahasa Sunda, hayu urang ngadua numutkeun agamana sewang-sewangan. Ngadua di kawitan. Pengse. Oke, atur nuhun. Mungkin anu ali aksara dikumpulkeun kanggo dipariksa ku Bapak sebagai bahan evaluasi pengajaran dinten ayeuna. Oke, terus atur nuhun tepang di payun sing semangat dina diajarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.